tiluan gitu. Anjir saya tak. Ada udah kayaknya tak badok dah. Heula. Naon? Susna aing tinggalin cokot bro. Jawa ieu mah urusana kayak meuli di sana mah lah. Heeh. Masih asri. Kita senam biar sehat ya. Siap. 1, 1 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindah posisi. 1, 2, 3, 4. Kela we asa naon suak-suak bau naon ieu teh? Jigong naon? gagabas ya mah. Bau teu mani maneh. Mana ge sarua bau ieu? Kamero. Gagabah pan urang mah geus mandi ku sabun sirih. Sabun sirih mah nu awewe ieu. Ah, yang penting kesat kumis gua. Kesat kumis gua. Berisik wargaku. Kita harus selalu disiplin. Bisa saha nu maot heuh? Lain aya nu mau tapi urang mani ku sabun sirih. Oh, jauh lemang masuk. Lain lembang daun sirih. Bapak mana mau? Sing pangartikeun rong euy. Mana ai isunai maigis dai. Tidak mana mani ku sabun sirih. Cakot. Eta mah sistem keur paranti wanita mani ku sabun sirih mah. Kita olahraga kalah ngawarangpong ieu teh. Oh, matakan ulah ngadahar daging bangkong bisi boga penyakit corona. Budak, ngawangkong. Naon komandan cedot? Jebut bong kaing heuh. Dirasul. Rampes. Lampes. Siapa? Pak Ewe, Iluan, Nohaga. Kamu mau ikutan olahraga Bang Adul? Siap. Janji. Boleh. Hormat heula ka komandan. Segera. Baiklah wargaku, kita harus menjaga kesehatan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ewe cedot. Urang rek cek heula. Juk atuh buruk tong lila. Siapa kamari kuat teu beja-beja. Beja-beja naon ieu teh? Reka godol do masih tongo aing kuat teu dibejaan. Cek saha meunang informasi kitu? Cek si sipit. Oh, si Petet. Buraong si eta mah. We, ada tugas gak buat kita nih? Tenang, Bang. Nanti saya kasih kerjaan. Banyak kerjaan mah. Tumben we pakai sepatu. Jadi gini, Bang. Kemarin waktu aksi sendal gua ketinggalan. Kumane rwe cedot kenal kamari teh? Oh, aing apal ayeuna mah. Mane nu ngagarong doma kamari teh misi tongo. Saha nu maot? Naon sia we? Ieu kelut ka aing. Si budak geuning. Budak. Gua cedot-cedot ku aing rek man hampura ka aing mah dihampura ku aing asal luas sakali-sakali ding. Ingat. Itu telinga apa tatakan bawang? Bukan Bang, itu jamur kuping biasa. Bukan Bang, itu kena virus corona. Wah, kumaha mun dibajakeun ku si budak? Bahaya bah, mesti dibajakeun. Erek ku aing we sia mah dibejakeun kamari bawa anu bangsat peuting kamari teh maneh. Erek sanu percayaana ka maneh bonge. Saha cedot nu maot saha? Kayak disukan deui mah cedot aya nu maot teh umumkeun kana toa lain urukan krek maneh mah. Geus sinit budak lah maneh mah. Kalieur aya di dieu.
Bang, ada tugas nih. Tolong culik adiknya si komandan yang tinggi. Siap, demen gue Oke. namanya nyulik-nyulik. Lu pada siap kagak semua? Siap bang. Siap mah we culik. Aya agenda naon deui aing kuat tara di bejaan sih. Jadi kieu jabatan geus beunang ku aing. Tah, ngan hiji anu acan teh. Naon? Akte tanah ayeuna masih di CRT. Setuju pisan aing we. Cairkan langsung lah. Heuh, lamun ieu tah beunang diaranelkeun kabeh. Kalau masalah penculikan mah we aing geus mawa spesialisna. Heuh bang. Berapa orang yang mau diculik? Naik bejaan we si abang langsung sabaraha urang rek diculik teh. Satu bang, masa nyulik satu aja? Nggak bisa. Jangankan 100 gue culik sama mamanya sekalian. Segera laksanakan. Siap. Lu tahu nggak tempat nongkrongnya tuh cewek? Ada bang, gua tahu tempatnya. Ayo siap bang. Ayolah, kita cari kelamaan. Alhamdulillah Drong, badan sehatnya. Duh, Mang Adol, kamu gimana udah olahraga? siap. Orang kuat jadi tuur kieu ya. Siapa tara fisik, jadi gitu weh. Ngali atuh si gondrong tingali. Wawag kieu. Perbanyak olahraga tong molor wae matakna. Abi olahraga. Iya, bagus Mang Adol. Kita harus olahraga biar sehat. Amin. Bagus. Aya naon dua kieu teh? Kieu we, urang bawa kabar bahwa anu maling domba kamari teh sia cerah. Info di mana-mana? Iya, urang ngadak-ngadak ngadenge ceuli teh. Ngadengekeun si RT keur ngagorok-gorogkeun jeung mulaina bahwa manehna nu kamari leungit cenah teh manehna. Ah, jeung urang ge ngawangkong tara nyamung. Mung wae kunaon ieu teh? Tuh, teu nyamung. Rong we. Ayeuna mah si RT cedot teh urang ewak teh geus pugu kabuktianana nu kamari maling domba si RT. Duh, aing jadi fitnah. Si abang kita nyulik lah kemana aja telepon lagi ke depan si abang Telepon nih. Ya, kenapa lo? halo bang mau kemana katanya mau nyulik Ah, males gua, bayarannya kecil pala lu Gua lebih banyak urusan. Yang bayarannya lebih gede. ah dasar lu Ya, gitu aja ya. jalan lu Yeuh, kumaha rek nyulik teh? Kalau kasih abang lagi arinit nih. Kalem gan, pan keur ngatur strategi. Anak buah teh kamarana asa teu beunang dianalkeun kieu. Teuing gan, nanti kan keur virus corona. Jadi nyala rumput di imah. Make jeung kudu sieun ku virus corona, make jeung nyala rumput. Dan geus waktu nama geus, enak jan tijalikeun ge, geus kudu nama. Gan eta oge. Tapi kan urang teh kudu antisipasi. Tapi dah heuy, lamun urang nikakeun kaserang ku virus eta, mal bisa ngarabut aktif tanah warga atuh meureun. Saung urang kuatu kieu nya, beda jeung saung si RW. Duh, asa anu ngomongkeun ieu mah. Teu kaurus jiga jelemana. Wig, kamari si Dueg ngomong bebeja ke urang. Si RW cenah nu maling domba si Tongo teh. Ah mustahil we, si eta teh ceulina pan alus geuningan. Maneh diungek-ungek. Topi komandana dikamanakeun ieu. Ngait we kamari basa ngalas suluh dan telepon nu anyar. Ngait dina naon? Tangkal menee we. Ngait kamari basa ngalas suluh. Ismai dai. Naon RW cedot? Masih dipercaya ka urang? Ayo kurang buktikan. Da urang ngadenge kamari masalahna urang mah. Ngadenge naon pan maneh mah duag. Naon komandan? Duag-dubug ke urang. Aing soal masalahna kamari ngadenge ceuli urang pan kakap beunang. Geus we aya nama we kieu Tongo kanuduh. Soalna urang oge curiga. Kusabab ningali senalna tah siga senal si RT Edan eta ning. Geus sia mah wi. Aing ngomong serius kalau ngajak karti para rugu maneh mah. Tebleng maneh mah. Ismais dai. Matak mun aing ngomong teh dengekeun langsung para rugu maneh mah. Sabar.
orang neangan bukti anu puguh. Hek sia teh di komandan, gawe cicing wae. Siap we, tenang we. Ai si Adul jeung si Tongo ka mana? Teuing we jiga nama gering. Si Tongo jeung si Adul teh teu tingali. Oh, gering. Aduh, budak teh euy. Geus we atuh ayeuna mah masalah ieu urang tunda heula. Terus enak we dek acara naon deui? Heeh, ieu can angeus geus gieun deui acara. Ieu mah urusana ngawinkeun alo. Ibadah pan eta teh. Ya wadah nusaha. Ieu mah kudu-kudu kieu wae. Dua ibadah lain jawadah. Tong tarik-tarik ding we urangnya kadenge atuh. Ilah ayeuna mah bantuan nyen panggung we. Lumayan keur nguah-nguah mah wae mah aya yuk. Ayo. Siap we, tahan mod. Si RW mah nyaduk teh gitu. Lila itu Nyaduk molor ya. kalila-lila teuing we teh. Wong kereyan. Lini. Montong naong era kehet. Jangkar kehet teh kau pangedak hiji atuh ai cara nama. Lila nyaduk teh we. Urut tuh tempat nguah ieu. Geus ah aing mau jadi we ah modal teh. Ayo urang bari bagot we mah yuk. Tah hirup mah kudu jiga magot. Lain magot teh ieu mah. Masih lalat tentara hitam. Pinter maneh dan Ieu. Maneh di we. Ieu si laleur teh demi nyelamatkeun turunan wani pae. Nah ari maraneh ngakanan racun, turunan diracun teh kumaha. Peda heueuh drong euy. Nu kieu mah mulya hirupna. Nyaruntah beak, peternakan marontok tingali atuh. Tidak heueuh. Kieu wae. Buat loba kieu nya. Aralus kieu nya. Weh, narahaon maneh? Magot aing di arome. Lain mangkot etang magang masih laleurna. Woi, euy nya. Aya jelema si sarakah teh nih moal bener. Ayo balik. Kemana mana? Naon cenah kata naon? Indah juara. Jika kau izinkan aku selalu merindumu. Jika Ini dia juragan murag duit, HP-na murag. Karunya HP-na murag, tujuh syuting kamerana. Juragan asli nama kieu. banyak waktu Kadang-kadang panculis madu. yang terbuang Ngomong. tanpa kau Kadang-kadang panculis madu. ini begitu Ngomong. Ngadenge naon pan mana mah dua. banyak waktu Naon si komandan cedot. Aing ngadenge kamari. kau di sampingku. Naon komandan? Udah Kita hanya naon komandan? sebatas insan yang hanya